Ketika orang maca asyhadu an la ilaha illallah kudu kagambar sifat nu wajib di Allah 20, sifat nu mustahil di Gusti Allah aya 20, nu jaizna hiji kudu kagambar. Sedengkeun eta eueuh pelajaran kitu di SD, di SMP, di SMA eueuh dek modar eueuh. Mantak lamun teu masantren deui cilaka sia mah sakola datang ka SMA dikerebekeun ka neraka, dijamin ku aing cak aing ka neraka babarengan jeung camat. Namun camat teh ngaji. Tapi camat urang mah make kopiahna nya mancrit bagus. Berarti ngaji, bab urang Sundanya. Itu ade teu ngaji aing nyampaikeun ka sararia supaya di akhirat henteu kasalahan. Nitah ngaji aing mah supaya nyaho ka pangeran. Besingka ditanya, "Hei, Haji Uci, ulang siap tukang naon di dunia?" Magahan ngaji. Pernah henteu disampaikan bahwa sekolah SMP, SMA bakal ka neraka? Pernah. Saha sakrina? Habis salim. Aing mah babari baik aing diteangan ka di akhirat. Sini. Pernah kan saya cerita? Iya pernah. Ya udah, selamat aing jeung Habib Salim ka surga. Habib Rojak, milu. Masya Allah.